Sampurasun palawargi sadayana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok ayeuna dongeng na teh nyaeta nyaritakeun anu aya di wilayah urang, Jawa Barat, khususna anu aya di Tatar Selatan, Garut. Di Garut tos kakoncara ti mana-mana ge anu aya satu wilayah anu di istilahna teh keramatkeun nya, tanapi wilayah anu dipunjulkeun dina caritana tanapi dina kaahenganana salah sawiosna nyaeta Kampung Sancang nu aya di Kecamatan Cibalong. Nah sana mang ujug-ujug ka Sancang Cibalong. Nah di dinya aya tangkal anu istilahna teh dilindungi nya ku pemerintah teh. Ulah aya jalmi gagabah ngala eta tangkal kanten ngaruksa karena itu tos dicagar alamkeun nya. Nami tangkalna nyaeta tangkal kaboa. Tah nu rek dicarioskeun ku Mang Ai dongeng ieu mah hapunten bilih lepat ieu dongengna ieu mah sekedar ngawadul ngawangkong jalmi kedul nya. Lanjut part 2.